Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab hikam kalawan jebat jenengan Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu welas, anu maha welas di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahim tur anu welas di akhirat wungkul. Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbul Alamin anu mangeranan sadaya alam. Wassalah sareng muga nambahan rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayyidina kajungjunna urang sadaya Muhammadin tegasna maka kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi sareng ka muga ka keluargina kanjeng Nabi wasobi sareng ka sahabatna kanjeng Nabi wassalam sareng muga paling kasalamatan Allah ka kanjeng Nabi. Amma ba'du anapun sabada mat ngaos bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam payakulu mangka ngadawusa al murtaji jalma anu ngarep-ngarep goprol masawi kana dihampura na pirang-pirang kagorengan. Abdullah tegas nama Abdullah bin Hijaji al-Haluti al-Masyhur bisyekh Syarqawi hadihi ari ieu anu hadir dina hate taqidatun eta teh pirang-pirang catatan latifatun anu lembut alal hikami ngajelaskeun hikmah al arifi anu maripat billahi ka Gusti Allah. Tegasna mah Syekh Ahmad bin Athaillah qaddasa sirrahu kodasa moga ngebersihkeun Allah sirrahu kana sir hatena itu Syed Ahmad bin Athaillah wa qasduhu sareng ari tujuanana arif billah bihaku ieu taqidat ku ieu taqidatun bigoli bidina galibna hitobun eta teh ngahitoban pituturan al muridina ka jalma anu ngamaksud mikaridho ka Allah asodikina anu balener kabeh watarkihim sareng watarkihim sareng naikeunana muridin ila maqamil irfani kana makom kamaripatan payan bagi mangka priyogi penting lana pikeun urang sadaya nonak tasiro ngaringkeskeun urang sadaya teh ala bayani maksudihi kana ngajelaskeun anu dimaksud ku Syed Ahmad bin Athaillah biasa bil imkani ku ngitung-ngitung kemungkinan kakongangan kala ngadawuh musannif radhiyallahu ngaridwan insyaallah Gusti Allah anhu ka itu musannif nyaeta Syed Ahmad bin Athaillah. Alhamdulillahirabbil alamin.